Ya, geuningan eta tukang wasit oge sok niupan piriwit ya. Cenah geus keneh wae ieu perkara piriwit ampun teuing. Pan kamari tos dijelaskeun mah. Terus ayeuna kudu dijelaskeun deui ieu masalah piriwit wasit ieu. Nya atuh meh apa? Siap lah orang jelaskeun. Jantan kieu mah nya. Wasit kunaon niup piriwit, kumargi pami niup songsong eta kedah mirun seuneu heula. Ayeuna suluh nuju bararaseuh. Nya kabayang meureunan nungguan eta suluh garing rek pertandingan iraha. Ditambah deui ayeuna lamun misalkeun ieu nya henteu niup piriwit, wasit niup boal hayam. Ribet. Nya kudu ngawasitan kudu bari ngelek hayam. Kabayang teu ku. Tah kitu meureunan lah penjelasan piriwit wasit mah. Was mah. Lain gitu Kumaha atuh? nya wasit mah niup piriwit mah ku biwir we, hanya ku bujur. Tapi na euy. Ya Neng Maya Estianti. Parantos nuang naon ya cerdas lumayan yeuh. Teu kepikiran gua hang. Anjir. Heueuh nyeuy. Kebayang wasit niup piriwit anjir. Orang piriwitna boleh yang taanya.